Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 67. Carpon anu beris kapidangkeun dina dangat ayeuna nyaeta ieu teh tina kolom pangaweruh. Judulna asal usul ngaran sababaraha tempat ye yasana cantigi sumangga supados tinyang kolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Dina zaman alat perhubungan beuki sampurna dunya siga ngaleutikan asana geus meh unggal pojok bumi di ngaranan ku manusa mun seug diitung boa ngaran tempat teh geus aya kana puluhan juta na lantaran dina praktek mah apan unggal legok atawa pengkolan sok di ngaranan bae tapi di dieu mah ukur rek disebutan sababaraha ngaran anu mindeng kadenge sapopoe kitu oge ukur anu geus kapapai raratanana bae jeung tangtu teu bisa kabeh lantaran tempatna moal pimahieun sakali muat. Urang mimitian ku benua anu 5. Hiji Asia. Asia teh asalna tina kecap asu anu hartina cahaya dina basa Assyria atawa Hitit. Ku urang Yunani dijieun kecap rundayanana nyaeta Asia hartina anu sanyana mah wetan nu moncorong atawa tempat bijil panon poe. Kecap Asyura anu ayeuna dihartikeun sarua jeung dewa oge hartina mah nu moncorong keneh bae. 2. Afrika. Baheula eta benua teh disebutna ku urang Yunani Libya lantaran di wetaneun Mesir aya hiji bangsa anu ngaranna Libo. Tapi urang Romawi ngadenge urang Kartago nyerebutna ka nagarana teh Apariko. Nyatuluy eta benua teh ku urang Romawi di ngaranan Afrika. Ari Libya ayeuna mah ukur jadi ngaran salah sahiji nagara. 3. Amerika. Nu mimiti mere ngaran kitu teh nyaeta hiji ahli ilmu bumi bangsa Jerman anu ngaranna Waldseemüller. Ari pangna Waldseemüller mere ngaran kitu pedah nu pangheulana ngasruk eta benua teh hiji urang Itali anu ngaran Amerigo Vespucci. Ditelahkeun weh benuana oge Amerika. Ari anu jadi perintis nama Columbus diabadikeunana dina ngaran Columbia ngaran salah sahiji nagara di Amerika Kidul. Tapi aya deui di Perancis nu nyebutkeun yen ngaran Amerika teh lain tina Amerigo tapi tina kecap Latin Armorica anu pihartieunana sarua jeung tanah Inggris. Ceuk teori ieu mah Vespucci nyokot ngaran Amerigona teh tina ngaran eta jadi sabalikna tina teori atawa pamanggih Waldseemüller. 4. Australia. Ptolemeus anu hirupna kira-kira dina tahun 150 kungsi nyebutkeun yen di belahan jagat belah kidul pasti aya keneh benua pikeun ngimbangan benua-benua anu aya kalereun hatulistiwa ngarah teu berat sabelah. Tapi kulantaran ieu benua teh acan kanyahoan nya di ngaranan Terra Australis Incognita alias benua kidul anu can kanyahoan. Tapi ari ngaran Australia mah jolna teh ti Pedro Fernandez de Quiros anu dina abad ka-16 manggihan pulo New Hebrides lantaran disangka benua anu jadi imbangan teh sarta pikeun ngahormat Raja Spanyol Philip katilu anu dibabarkeun di Austria. Ieu wewengkon teh di ngaranan Australia. Ari resmi nama ngaranna teh Australia del Espiritu Santo. 5. Eropa. Ngaran Eropa jolna teh ti bangsa Assyria atawa Sumeria minangka lawan kecap Asyu anu jadi Asia teh. Dina basa Assyria atanapi Sumeria teh aya kecap Arab anu hartina poek. Ku urang Yunani ieu kecap teh dirundahikeun nepi ka jadi Eropa. Harti sacerewele nama nyaeta nu poek kulon atawa tempat panon poe surup
aya keneh patalina jeung kecap Arab Maghrib. Jadi Eropa teh lawan Asia. Genap Indonesia. Mun tacan terang kana asal usulna asa piraku, daapan eta teh ngaran negara jeung bangsa urang, tapi di dieu mah ngarah lengkep we di tataan soteh sanes ngebejaan bulu tuur. Anu mimitina ngusulkeun ngaran Indonesia teh urang Inggris ngaran Earl ngusulkeun dua rupa ngaran nyaeta Indonesian jeung Malaya-nesian. Pikeun pulo-pulo di antara Asia jeung Melanesia dina tahun 1850. Tapi rupana bae Earl lada condong kana ngaran anu kadua dina tahun eta keneh Logan alias urang Inggris keneh ngusulkeun ngaran Indonesian minangka imbangan kana ngaran-ngaran Polinesia, Mikronesia jeung Melanesia. Tapi ieu ngaran teh henteu populer lantaran pamarentah Walanda geus boga ngaran resmi nyaeta Netherlands Oost-Indie. Malah Multatuli alias Jan de Westdekker anu ngaku ngaran Max Havelaar dina bukuna anu kitu judulna nyebutna teh insulin D. Ari mimitina populer mah sabada dina tahun 1884 hiji ahli etnologi Jerman anu ngaran Adolf Bastian ngarang buku anu judulna Indonesia. Tapi harita mah wungkul pikeun istilah kabudayaan atanapi kultural area, malah wewengkonna ge ngalimpudan Madagaskar, Malaya, Taiwan jeung Filipina sagala rupa. Dina keur ngagedurna perjuangan kabangsaan, para pamimpin urang kudu neangan hiji ngaran anu bisa ditarima ku sakumna pangeussi. Harita mah Hindia Belanda Wetan tur henteu ngandung panghina tinu merekna. Nya nu dicokot teh ngaran Indonesia. Partai anu pangheulana make ngaran Indonesia nyaeta Partai Nasional Indonesia anu diadegeun dina tahun 1827. Ari diresmikeunana ieu ngaran teh dina Sumpah Pamuda tanggal 28 Oktober 1828. Harti sacerewelena mah Indonesia teh pulo-pulo Hindu. Tapi da beda kadengena jeung Indi atawa India, urang mah teu asa jeung jiga narima jeung genah bae boga ngaran Indonesia teh. Kulantaran kitu kade nyebut Kepulauan Indonesia lantaran Arinesia teh hartina pulo-pulo atawa kepulauan. Asalna tina kecap Yunani Nesos anu hartina pulo. Ceuk urang mah Nusa. Ari jamakna nyaeta Merfod. Tina Nesos nyaeta Nesia. Hartina mun urang nyebut Kepulauan Indonesia teh sarua jeung nyebut pulo Nusa Kambangan. 7. Sunda. Jangkar kecapna Sun hartina moncorong. Jadi kecap Sunda teh hartina nu moncorong. Kulantaran kitu sok dianggo jenengan Dewa Wisnu. Harti sejena nyaeta cai, tumpukan, pangkat atanapi waspada. Numpuk ngarangkep dina basa Jawa. Ari dina basa Sunda sorangan ti hartieunana teh gudang atanapi panundaan. Asalna tina sa artina tunda, endah atawa kasep asalna tina Sundara. Nepi ka abad ka-18 mah ngaran lemah cai urang teh ku urang barat disebutna Sunda bae. Malah dina tahun 1780 genap dina basa Prancis mah masih keneh disebutna Les Isles de Sonde. Urang Belanda oge dina tahun 1730 masih keneh nyebut Sundasche Eilanden. Sanajan nurutkeun resmina ngaran wewengkon urang teh disebutna Hindia Walanda Wetan, tapi secara ilmu bumi mah ti mimiti abad ka-18 dibagi dua nyaeta Sunda Plat jeung Sahul Plat. Ari Sunda Plat dibagi deui jadi Sunda Besar jeung Sunda Kecil ayeuna Nusa Tenggara. Sabalikna ari di urang sorangan mah kecap Sunda teh beuki lila beuki ngaleutikan wewengkonna. Dina prasasti Raja Sri Jaya Bupati di Cibadak anjeunna nyebatkeun Anjeun Prahajian Sunda alias Raja Sunda. Ari Jaya Bupati teh sajaman jeung Erlangga. Sabalikna ari dina prasasti Ratu Purana mah Sunda teh teu kasebut-sebut. Aya soteh kasebut dina tulisan Tambaga Dewa Sasana.
Nu kapanggih di Bakasih nu nyebutkeun yen raja nyieun perdikan di Sunda Sambawa. Kasebut deui dina nagara Kertagama jeung Pararaton, Sunda teh geus jadi wewengkon anu ayeuna disebut Jawa Barat. 8. Jawa. Kecap Jawa asalna teh tina basa Sangsekerta Yawadipa atanapi Pulo Kunyit. Bisa jadi maksudna mah Pulo Pare. Ari mimitina disebutkeun dina Ramayana. Waktu Sugriwa marentah ka para senapatina neangan Sinta anu diiwat ku Rahwana, anjeunna nyebatkeun kieu, para senapati bawa ku anjeun 10.000 prajurit anu panghadena, teangan Sinta ku aranjeun, kotek-tak di unggal juru, di gunung, di pasir anu geledegan jeung guha-guha, teangan dina tempat tepungna Kali Gangga jeung Serayu, Kali Sone jeung Brahmaputra, teangan di Karajaan Wideha, Kausala, Malwa, serta di kuil-kuil Kasimagada, Angas jeung Suwarna Bumi. Para pamimpin nu mulya aranjeun gegedug bangsa Wanara, pek teangan di wewengkon kidul nepi ka Samudra Hindia jeung Yawadipa. Urang barat mah baganti wae nyebut Nusantara teh mun teu Sunda nya Jawa, tapi kadianakeun mah Jawa teh dipakena pikeun ngaran hiji pulo bae. 8. Sumatera. Kerajaan Islam anu pangheulana di Indonesia nyaeta Samudra. Tah ieu Samudra disebutna ku urang Arab mah Sumutra. Nya tina kecap Sumutra ieu jolna ngaran Sumatra teh. Ari ngaran Andalas mah tina ngaran sabangsa kai. Dina kasustraan Hindu kuna mah disebutna teh Suwarna Dipa atanapi Pulo Emas. Ari nu sok disebut Suwarna Bumi mah nyaeta Birma. 10. Kalimantan. Ngeunaan Kalimantan can aya keterangan anu pasti. Baheula ngaranna teh Brunei, cenah ceuk salah sahiji ahli sajarah India alias Mukherjee mah asalna teh tina kecap Warunan Dwipa. Tina kecap Brunei urang Portugis anu kaliru nyebut ngalantarankeun gelarna ngaran Borneo. Ari urang Majapahit mah nyebutna ka Kalimantan teh Tanjung Pura. Numutkeun Purbo Caroko bisa jadi kecap Tanjung baheula mah dipake pikeun inten. Jadi Tanjung Pura teh sarua jeung Permatapura anu ngaranna nyelap keneh dina ngaran Martapura. Numutkeun Purbo Caroko keneh cenah Kalimantan teh asalna tina permata. Ari robah-robahna kieu: Permata, Parimata, Karimata, Kalimata, Kalimantan. Aya oge anu nyebutkeun cenah asalna teh tina ngaran buah Kelemantan. Urang Tionghoa baheula nyarebutna teh puni. Tamat cenah sakitu heula ye pamiarsa. Asal usul ngaran tempat. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.